pamiarsa Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah manah. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna nyaeta Jawara Batu Karang. Sabada ditulungan ku si Bolot pikeun si Suhro manehna ge tuluy nyarita. Euy, rugi we dewek mah. Ramoleungeun rampa jeung hulu angen nyeri. Nu diharepkeun malapur urang nyilidik teh. Oh, nyilidik kaayaan patempatan. Titingana mamasuhud cenah bejana loba senjata euy di dinya teh. Loba pakarang nu araraheng, loba pusaka anu kacida pisan diperlukeunana ku urang. Urang nyilidik, tapi dasar we urang teh euy goreng milik euy. Nyaan sisit kadalna teh geus tereh deukeut pisan urang ka tempatna mamasuhud. Heueuh. Nanu cenah ceuk beja mah mamasuhud teh nyimpen senjata-senjata pakarang-pakarang anu bararuhun. Tah, batak harita cewek nyempot ge euy. Harita teh dina wuwung maksudna mah kitu. Kitu cek caritaanana Suhro. Atuh ngebarang ngadenge caritaan Suhro si Bolot ge tuluy nyarita deui. Nya. Keun bae atuh teu nanaon atuh. Ayeuna urang teu hasi sugan jaga. Lain ayeuna wae urang hirup teh, tapi tetep we urang kudu usaha. Kumaha euy Suhro? Lamun urang ngagabung we jeung si Abah deui mah. Ih, ari maneh? Ngagabung si Abah jeung saha? Bang Suiyo. Jeung Mbah Rabok. Ya urang ngagabung deui ayeuna mah meh kakuatan urang beuki gembleng. Lantaran geuning lain pagawean memeh sasarap ngajoraga padepokan panyingkiran oge. Jeung eta deui muridna si Sude euy. Make nyampurkeun nya tah. Ngaran si Sutamangala teh. Nah, sabadek mah mun eueuh si eta mah urang teh salamet euy. Santeuna urang bakal hasil. Tapi dasar we tadi ge disebutkeun cek laing sisit kadal. Gitu si Bolot oge ngilu ngengklokan kasing sakura caritaan babaturanana nu katelah Suhro. Atuh harita sabada si Bolot nyarita ge Suhro ge tuluy ngomong deui. Oh bener euy alus euy. Alus si laing mah euy. Boga pikiran ngamanyang ka hareupna teu ayeuna sugan jaga. Dewe ge sarua lah. Keun teu ayeuna hasil sugan we ka hareup mah. Ngan perkara urang ngagabungkeun deui jeung si Abah pikeun dewek mah euy lah teu kudu. Kajenteun urang mandiri we ayeuna mah. Mandiri ayeuna mah teu kudu ngandalkeun deui si Abah barina ge. Da urang ilmu urang geus cukup sakieu mah atuh. Aja urang mah keun bae disebut jaya ge. Naon teh Jawara Kotok ge teu naon. Atau disebut bangsat kotok yang leuleutikan urang pulang paling. Ulah aya nu badag lantaran badag mah resikona gede euy. Leuleutikan we maling hayam dah. Ya gitu deui lah mun perlu maling me lah gitu tah. Harta banda masyarakat atuh nu bisa dipaling mah dipaling ku urang. Ngan tak kitu lamun urang hayang leuwih luhur deui, wah cigana mah euy eleh saingan urang teh. Lantaran jawara-jawara nu kahot ayeuna mah loba ngumpul di tatar Gunung Ciremay teh. Da ceuk beja cenah hayang pada miboga hiji pakarang anu ngaran senyaeta tongkat batu karang teh. Da ieu nu ngajadikeun loba jawara kumpul di Gunung Ciremay. Heeh. Jadi urang mah ayeuna mah tong ucuk ubung dina soal eta. Ulah ngilu aub dina soal tingkat tinggi urang mah. Urang mah dihandap we urang mah lah. Nu eta we leuleutikan urang mah. Kitu mata ke. Tah, dewek aya maksud rek nyokot senjata titingana mamasuhud ge. Sugan jeung sugan aya keneh senjata anu hebring. Anu bisa dipake anelan pikeun urang. Jangan hanya kalwe. Kitu caritaanana Suhro. Manehna bari humandeuar manghanjakalkeun nasibna goreng pisan. Padahal harita teh manehna geus ngadepong di hiji wuwung tempat baheula titinggalna mamasuhud. Tidinya mah kari ngabongkar kenteng we. Tuluy manehna bisa asup ka para tinggal ngagajleng ka handap. Dasar teh we nasibna goreng akhirna manehna katohyan ku masyarakat terutama di lembur nyaeta tempatna padepotkan panyingkiran teh. Nya harita ge teu loba catur atuh. Manehanana tuluy nyusun deui kakuatan. Manehanana nginget-nginget kajadian-kajadian nu geus lumangsung. Bari jeung kudu kumaha carana sangkan manehna bisa hasil.
Dinanggoning miboga pakarang anu memang dijadikan andalan. Da zaman harita mah tu Jawara teh kudu ngabogaan pakarang andalan. Model jimat teh nu matak manehna ge tetep hayang boga jimat teh anu dipiboga ku Mama Suhud almarhum teh. Geus kitu para wargi sadaya atuh. Suhro ge tuluy nyarita deui. Nya pokona mah euy dewek asa diingetan euy. Awas euy bolot. Dewek rek ngubaran ka nyeri dina angen ku jalan nyaeta matak tanaga. Tanaga anu disebutkeun nyaeta ku ngaguluarkeun jurus tanaga batin euy. Pokona teh lah. Ya, jadi ieu mah dina aya naon-naon kade euy kumaneh kudu bisa nyalametkeun. Lantaran di mana dewek lamun matak ieu tanaga teu meunang diganggu euy. Tahnya mun aya bancang pakewuh ceuk paribasana aya siku si wulu-wulu mau ngamuk gajah mata pangjagakeun ku ilaing euy. Ngomongna kitu Suhro teh bari tuluy hudang prak sila harita sida leungeun sidakep sinuku tunggal harita ge para wargi sadaya geus kitu manehna mepet panca indra nu 5 malah mah para wargi sadaya maksud jeung tujuanana pikeun nyalurkeun tanaga sangkan tanaga eta bisa dipake ngubaran tatu anu tumiba ka dirina. Ngadenge caritaan babaturanana sasahat menta dipangjagakeun. Si bolot ge tuluy ngajawab, "Potong salempang atuh ilaing mah euy, Ro. Rak we rek matek ilmu nanahaon oge. Barina ge ilmu batin, pek wae geura matek kadinya. Keun anu ngajaga bahaya mah aya dewek atuh bagianana. Dewek ge terus terang euy. Da hiji waktu mah baris dibantuan ku ilaing. Jadi urang dina soal ieu kudu paheuyeuh-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan. Ilaing ayeuna keur aya dina kaayan tatu, sok ubaran ku diri sorangan, ku dewek dijaga. Lantaran dewek ge nyaho sorangan atuh. Lamun jelema keur ngubaran dirina sorangan, terus diserang ku musuh bisa-bisa perlaya atuh eta jelema. Lantaran keur deayaan dina kosong melongpong tah. Nu matak sok we lah laksanakeun kadinya keun. Urusan ieu mah bagian dewek ke bagianana. Tema si bolot kabari harita tenge sodiukna saeutik merelahan kasobatna supaya leuwih aman. Nya teu loba catur para wargi ti harita matuluy we. Pikeun Suhro musatkeun tanaga musirkeun tanaga jeung pikiran. Tanaga dina palebah atuh para mitra sadaya dihanap atuh manehna narik napas tuluy diasupkeun kana beuteung napasna teh. Meureun maksudna ditahan para wargi. Dibarengan ku ngambekan ditahan ti mimiti samenit nepi ka radalila teh dina mangrupa hiji jalan pikeun ngaluarkeun kesang sarta para mitra sadaya atuh cenah urat-urat darahna leuwih lancar dina nggoning. Manehanana ngubaran diri sorangan teh memang bisa pisan bubuhan geus diajar, bubuhan para Jawara mah geus ngarti dina nggoning musirkeun diri. Mun disebut konsentrasi teh mah konsentrasi lantaran geus konsentrasi mah atawa nyaeta nu disebut mepet panca indra nu 5 mangka cenah aturan getih jalan darah teh bakal lancar. Di mana jalan darah lancar tinangtu manehna bakal ngarasa hampang bari nu tatu bisa diubaran ku dirina sorangan. Memang zaman heula mah para Jawara zaman harita mah para mitra dina nggoning ubaran teh bisa ku sorangan. Beda deui jeung zaman ayeuna. Ayeuna mah lamun teu atuh ditarekahan ku dokter teh sigana moal cager-cager cenah ayeuna mah kitu para wargi. Beda deui jeung zaman Jawara sak harita. Jawara saharita mah para wargi ngubaran anu tatu ge kangsung we. Ngan saukur atuh make dampa ieu kuleung ku jempol para wargi. Kuleung ku jempol dampa jempol harita teh ditiup atawa diasupkeun cenah kana harita teh kana lak-lakanana. Geus kitu tuluy ditempelkeun kanu tatu teh. Dadak sakala atuh diijabah nu tatu teh bisa leungit deui. Bala tapak-tapakna acan lita bersih seperti bihara-bihari we. Kitu kaunggulan jalma baheula dibandingkeun jeung jalma-jalma dina zaman ayeuna. Para wargi sadaya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng memang kaayaan Suhro manehna. Geus sabuleud patekadanana
lantaran lamun eta kaya dirina teu diubaran mangka manehna bari status. Harita para wargi anu mulia, pikeun Suhro manehna cengnaker andina nggoning ngagunakeun elmuna pikeun mengusir panyakit anu tumiba ka dirina. Pangnama tatu nu karasa dina palebah dadana. Nya dasar geus kitu we para wargi aya gogoda nate aya we ngarina ge gogoda. Kakara oge menang sajongjongan Suhro matak tanaga batinna. Dilebak geus kadenge pating gerblig sora anu lumpat. Memang kadenge nate sigara leuwih loba anu ting gerblig di dinya teh. Memang pikeun Suhro oge kumanehna mah teu kadenge lantaran kulantaran cengeng teh. Kulantaran cengeng disebut mepet panca indra anu 5. Tapi pikeun si bolot manehna bisa ngadenge naon anu pating gerblig di lebak. Tuluy si bolot harita ngagereneng jeroeun hatena. Cilaka. Waduh. Cilaka ye. Palang siang euy, jawara-jawara ti panyingkiran ye. Tuluy ngudang ka dieu. Para wargi sadaya ras kasobatna anu keur matak tanaga batin. Harita siatu si bolote beuki hariwang sok sieun manehna eta babaturanana kaganggu. Sabab lamun kaganggu kanyeri dina ulu angen, Suhro teh beuki leuwih angot kulantaran nyaeta kagareuwahkeun. Para wargi anu mulia memang hal eta teh pikeun si bolot mah kacida pisan manghariwangkeunana. Da bisa kumahaeun teuing atuh lamun seug babaturanana nepi ka perlaya. Rek jeung saha manehna paheyeuk-heyeuk leungeun paantai-antai tangan. Rek jeung mah saha manehna pakukumaha dina nggoning nyieun rencana rek ngabadog ngarampong. Rek kumaha satuluyna lamun manehna teu boga batur cuang cieung sorangan. Untung lamun terus cenah para mitra eta tatuna kana jajantung kumaha lamun naik. Tangtu nyawa Suhro teh ngalayang papisah jeung ragana. Kitu cenah kaayaanana Suhro nu keur ngubaran sorangan, nu keur mubaranna dirina sorangan. Nya harita ge para wargi sadaya ku si bolot beuki kadenge anu pating gerblig teh leuwih deukeut ayeuna mah. Si bolot bubuh teu pararuguh pipikiran antukna kalah ka atuh manehana jalang jeleng we ngarasa risi ngahareupan eta masalah. Bisa kumahaeun teuing lamun seug eta nu blag-blig-blug teh nyalampeurkeun ka manehna rek satekah pola ngajaga kasalamatan nu jadi babaturanana anu katelah si Suhro anu keur harita teh mepet panca indrana. Sedengkeun dirina sorangan kudu salamet kitu pamikirna si bolot. Kari kumaha engke lah-lahan we atuh dina nggoning tarung jeung musuh, sok sanajan musuh leuwih ti 2 manehna rek lah-lahan dilawan sok sanajan nepi ka kumaha bae oge. Para wargi sadaya sora anu lumpat harita teh beuki atra beuki tetela. Ni blag-blig-bleg kadengena ku si bolot mah para wargi. Si bolot tambah atuh harita teh reuwas. Malah mah cungcurunganana bakat tingku getek para mitra sadaya. Gararetek cungcurungan bakat ku sewak meureun maksudna mah ngahareupan eta masalah. Bakat tingku geus ngarasa reuwas meuni geus asagok manehna diserang ku urang panyingkiran. Da ceuk pamikirna si bolot mah pasti eta teh urang panyingkiran nu keur ngudag-ngudag dirina. Geus kitu para wargi atuh si bolot tuluy nyarita deui. Wah, aya deui jalan nu hade. Ame bisa nyumput jeung ki sobat oge salamet. Iwal kudu dipangku lalaunan si aku aing ki sobat ieu. Gentes hate si bolot bari teu geus dengdek we ngadedengekeun sora suku bising kaburu deukeut. Jah, kabeneran jauh keneh ieu. Aing bisa nyalametkeun heula balad aing ye. Cek si bolot ngarasa harita teh pasti tuluy dongko rek maku Suhro anu harita keur sila. Jung dijungjungkeun kalayan ati-ati tur taliti. Regeyeng dibawa keluar ti jero saung rek tuluy yang nyumput di nubala
malah mun aya guha manehna rek asup kana jero guha. Tapi para mitra sadaya kakarage menang 5 lengkah dak dumadakan harita teh ras we harita para mitra si bolot inget kana bedogna Suhro anu tadi ku manehna digolerkeun dina bale-bale. Aing mah jadol teh tinggalin bedog mangkaning bedog sakitu hebringna aing mah cek si bolot kukulutus pacampur jeung bingung teu dicokot kumaha cenah bahaya sieun disusul kuno nyusulna dicokot leuwih cilaka deui sabab tangtu kaburu kaperego kitu salah kieu salah pikeun si bolot aya paribasan teh semplek dincak semplak dina hareupan nu kitu mah memang kaayaanana serba ripuh pikeun mutuskeun hiji perkara. Tungtungna para mitra sadaya geus atuh harita teh tuluy. Dina kaayaan waktu nu samporet pisan si harita teh para mitra sadaya si bolot mikir kumaha sangkan manehna jeung sobatna salamet. Para mitra pamiarsa nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Sakumaha nu kauninga pikeun si bolot manehna boga kawajiban pikeunna nulungan nu jadi babaturanana. Harita ge para mitra sadaya atuh geus kitu mah manehanana tuluy manehanana para mitra nulungan babaturanana harita teh para wargi sadaya. Geus kitu para wargi tuluy manehna nyarita. Jah, aing mah mangkaning bedog tinggalin deui duh. Balik deui wae kitu sabab lamun bedog tinggalin tangtu disangka aing teh teu jauh di tempat ieu. Pasti aing diteangan tah ku si kasebelan teh. Ya jelema ti panyingkiran. Tapi lamun eueuh tanda-tanda bedog berarti manehanana nyangka aing geus jauh. Kitu gerentes hatena si bolot sajeroning mamangku Suhro teh masih keneh atuh para mitra manehanana sila dakir matak tanaga teh geus ngarasa buleud patekadanana harita tuh buah-buah aing kepang ieu kudu nyusul-nyusul aing ieu nyan ieu lamun ceuk aing kepang ieu cilaka we aing ieu. Si bolot beuki hariwang sanggeus ngadenge sora anu lumpat teh harita beuki deukeut. Regeyeng mangku deui awak Suhro meuni kawas anangeui gelas anu leber ku cai we maka tingku ati-ati sieun kanagkeun tari. Ai Suhro para wargi dikitukeun cicing we bubuhan geus ngosongkeun awakna mun ngosongkeun teh mah dina kayan kosong awakna para mitra masih ngadikumaha-kumaha ge nurut we. Muji ku kitu teh mah cacakan di udag-udag bahaya. Teu weleh ati-ati. Pertanda manehna mibanda kakuatan anu luar biasa, mibanda cenah para mitra sadaya kakuatan batin ngan hanya kalwe laku lampahna toja iyah pisan, laku lampahna teu uni. Kitu we sok nimbulkeun atuh babadog rarampong jadi karaman nu ngaganggu katengtreman masyarakat. Coba lamun modalna kitu dipake kana jalan anu hade tinang tuwe meureun para wargi hasilna ge hade. Daya paribasa melak cabe buahna ge pasti cabe, melak hade buahna kana hade. Jadi tujuan utama nama kahadean hanya kalwe kudua jelema ieu mah nu dipikawe teh jalan-jalan nu teu dipirido ku nu maha kawasa. Justru jalan-jalan anu dilarang ku Allah ku manehanana dipilampah. Anu tangtu hiji waktu isuk baring supagi baris manehna mempertanggungjawabkeun sing sakur perbuatan manehanana. Komo engke mah di alam akhir. Di alam akhir mah cenah para wargi manehna mempertanggungjawabkeun sing sakur perbuatan teh langsung kanu maha kawasa. Para mitra anu mulya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Sanggeus ngarasa tarapti mah harita si bolot buragiru kaluar deui terus meneangan panyumputan anu rada buni dina sela-sela dapuran cenah manjah teh atawa kaso.
cag awak Suhro diecagkeun lalaunan disagigireun manehanana. Waduh, hadena we aing tangina syeuh. Mun aing ku uleun mah wah, silaka we. Tang tuwe aing kapergo ku si kurang ajar teh. Nya an sabel aing mah teh. Si kasebelan teh kabeh ngaganggu wae ka aing. Heeh. Lain aya kadua heug atuh. Antep karep aing teh bisa merajalela. Kitu cek pamikir si bolot. Padahal lain manehna cenah nu diganggu ku jelema-jelema urang lemur, tapi sawangsuna manehna sok nyieun kalakuan-kalakuan nu teu gejeug, pang-pang namah nyieun tindakan-tindakan nu ngarugikeun masyarakat lemur eta. Jadi atuh tibalik omongan dirina teh, da memang kitu ari manusia masuk asa bener sorangan we. Bener sorangan teu deungeun. Nu matak prawargi harita ge atuh si bolot teh sabada manehanana ngagereneng jero hatena tuluy atuh manehna ge culang cileung bari ningali sakuriling bungking eta patempatan. Manehna bari nyumput dina dapuran manjah teh sangka ningali musuh katingali tapi ku musuh moal katingali. Sabot si bogel keur ngadedem peste para mitra nyumput. Celina ngadenge sora jelema nu aduh-aduhan di palabah saung urut manehna dereureuh teh. Wisit keneh we diri. Coba lamun tadi ngajedog di saung tang tuwe meureut. Nya sada nu aduh-aduhan ye. Kawas ngarasa nyeri. Naon atunya jeung datangna teh tina saung deui. Heran aing ye. Aduh aya-aya we kaheran teh nu tumiba ka diri aing. Nya asa kakaraeun ieu aing keur tiis diri ieu mah. Ieu we kitu salah kieu salah aya paribasana teh semplek nincak semplak. Nya nasib keur goreng-goreng teuing ieu. Aduh, aing maksudna mah rekan ngemaling senjata ditinggalna mamasuhun kari-kari. Aing kapanggih we kurang lemur panyingkiran. Nya an goreng milik. Tapi keun lah teu ayeuna sugan jaga. Ku aing moal burung di akalan. Aya paribasa sapanjang jalan soreang tacan weleh di aspalan, sapanjang tacan kasorang moal weleh di akalan. Di akalan sia ku aing mah. Da karasa pasti aya faedahna aya mangfaatna pikeun aing. Lamun mibanda hiji jimat titinggalna mamasuhun. Da beja ge pabeja-beja. Beja nerekab ka mana-mana yen mamasuhun teh elmuna kacida luhurna. Ngan bane we dari bisa dielehkeun ku si abah teh seolah-olah ditipu ku si abah teh kitu. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso heula ngaso. Mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Harita ge para wargi sadaya atuh barang si bolot ngadenge deui nu gogorowokan di saung teh malah leuwih tarik kadengena. Siga-siga aya jelema anu keur disiksa bebeakan di jero saung teh. Tapi si bolot boga pamikir sejen. Barang ngadenge nu gogorowokan teh si bolot manehna ngagerendeng jero hatena. Wah, mancing sia maka aing. Aing moal bisa dipancing kitu wae deuleu. Geus pasti eta teh mancing ka aing. Lantaran tadi kadengena ku aing beberetekan. Nu keur jelema nyusul ka aing duaan. Pokona mah jeung si Suhro. Kari-kari ayeuna di saung aya nu gogorowokan. Tang tuwe mancing ka aing. Jeung manehna geus ningali sigana mah bedog di saung. Hiji tanda yen aing masih kira deket di dieu. Umatak ngahaja manehna gogorowokan. Namun aing keluar tina panyumputan, geus langsung aing meureun dikerewen. Nya anu disebut kacerak daleg dea aing teh. Memang aing teh bolon rek katipu kitu wae. Direken budak boga ieu we rodek hulu si aing mah ka dewek teh. Dewek teh legok tapak genteng kadek deuleu. Sahenteuna we atuh. Kungsi jadi begal malah masih keneh dipigawe ngabagian ngaya migawe pagawean jadi begal teh.
bungsi jadi garong malah ayeuna ge masih kena dipigawe anu kira-kira aya nu babari di garong mah tapi lain nyangka ka dewek ada rodek ke budak rodek hulu si bolot moal kitu bae euy moal bitu wae si bolot katipu manasina dewek arca babari ditipu diantep karep para mitra anu mulia si bolot ngomong sorangan dina jeroning hatena lantaran aya jelema nu adu-aduhan harita teh siga nu nyeri kabina-bina geus pasti ku aing geus bisa kabaca atuh aing teh leuwih ngarti deuleu eta teh pamancing jiga nama eupan pikeun aing supaya aing kaluar tina panyumputan memangna aing teh bolon rodek hulu sia babari katipu ku eupan kitu patut keheulaan aing ge ngarti sia aing ge ngarti tibatan aing kaluar ti dieu aing kajeun ngahekok we nepi ka isuke terus terang aing moal kaluar ti tempat aing bisa kene nyumput di tempat kurang ajar sia rek nyoba-nyoba nipu ka aing moal beunang katipu sia kurang ajar kitu para mitra ceuk si bolot teh manehna ngagereneng jeroeun hatena harita ge si bolot tetep mempertahankeun diri manehna rek nyumput di eta tempatan lantaran ceuk pamikirna tempat eta teh kacida pisan tumaninahna dipake nyumput jeung deui pasti eta nu pating beretek teh mana kitu ge manehna can nyahoeun di mana cicingna jeung deui ngan saukur nyoba-nyoba we nu adu-aduhan teh kitu ceuk pamikir si bolot mah duka henteu nu adu-aduhan teh para wargi duka ngan saukur eupan sangkan si bolot kaluar tina panyumputanana keur kitu ngadenge sora nu disaung teh sorana leuwih tarik para wargi sadaya agar kitu teh para mitra gorowok sadanu ngagoak tarik pisan jep geus kitu mah jempling siga gaang katincak teh lain bobodohan duka anu ngagorowok teh bakat ku nyeri nepi ka palastrana mulih ka jati mulang ka asa duka kumaha masih kene loba pertanyaan dina pipikiran si bolot tapi harita ge tuluy atuh si bolot nyarita deui ngadenge nu ngagoak teh harita ge para wargi memangna aing rek katipu moal katipu sia kasebelan aing ngarti atuh aing ngarti kana rengkak paripola sia macan asup kana jawara aing mah geus asup kana jawara geus bisa maca sing sakur ka hayang sia deuleu aing si bolot moal katipu kitu ceuk si bolot seuri sorangan dina jero hatena dumeh ngarasa lucu kanu keur ngagoak teh keur kitu cem ujug-ujug aya pasar murah ge persis keuna kana tuur si bolot untung we teu pati jero da lain disumpitkeun tapi ukur dialungkeun kunu kaget teh aduh cadol sia kurang ajar mah pasar murah ka dieu wah buah-buah manehna geus nyahoeun ka aing buah-buah manehna geus ningalieun ka aing nyumput di dieu heran aing da moal kitu wae pasar make jeung bisa nancep di aing ye ala untung aing nancepna teh kana calana kurang ajar sia alah nyan buah-buah aing geus kaperego ye lamun ceuk kaperego aing pasti kacerek leleng ku manehna si bolot ngarajuk greuwas lain meumeusan sahanteuna we keur nyumput ngarasa buninaker heug teh aya pakarang nyasar meuni geus para mitra sadaya asa kumaha rarasaan manehanana asa katingker harita teh para wargi sadaya hadena manehna henteu ngagoak manehna satekah polah nahan sangkan ulah aya sora nu kaluar tapi sakilat tuluy nyabut pasar barang disidik-sidik si horeng dina tungtung pasar aya dagingan sacewir kawas tapak nyabut dinu rada jero jeung dipaksa aya dagingan moal kitu daging tur aing mah tapi pira aku da teu nyeri teu kena tuulkeun hanage kana calana ieu mah aku deuh ye kana calana ieu da nilep pasarna ge teu nancep
yang dia waktu dicabut dia kerasa naon-naon. Dah nya maya karena calana keun anake lain karena daging. Sedang ieu daging naon atuh nya yang lainnya. Aneh teuing aing mah, cing tingali aing. Teu di aing mah teu kena dagingnya. Eueuh tapak-tapakna acan aing mah kudu raheut atuh. Kudu aya getihan. Getihan ieu da aya getihan mah karasa baseuh. Nyaan. Tapi ieu daging naon atunya? Aduh, tetela ieu mah. Daging keke moal daging anu tadi adu-aduhan kitu. Meureun mana kitu ge daging nu tadi adu-aduhan. Nyaan. Tapi ieu naon maksudna pasar nepi ka aing ieu. Si bolot harita ngarasa yakin sarta hatena mimiti panasaran hayangnya hosaha jelemana nu adu-aduhan tadi disaung. Tapi barang manehanana atuh rek jung pisan manehna terus ngarempo deui. Tipu deui sigana ieu. Tipu muslihat manehanana kene supaya aing kaluar tina panyumputan. Sanu nyaho daging berit dipanggang ku pasar. Pek atuh dialungkeun pokona mah diawur-awurkeun sabarapat jalan. Ame disangka daging jelema nu dianiaya. Nyaan aing mah bisa katipu atuh. Aing mah si bolot atuh. Aya paribasa legok tapak genteng kadek loba luang jeung pangalaman deuleu. Dina soal kieu patut mah aing ge pernah nipu model kieu mah. Ceuk si bolot harita para mitra sadaya. Dasar jelema tukang nipu ka batur. Tetep we boga kacurigaan da sok sieun saperti akal bulus manehanana nu geus dipigawe kanulian. Padahal batur mah can puguh luas ngalampahkeun peta kitu. Da kitu para mitra di mana manehna sok migawe pagawean kitu kabaturkeun ge. Kabatur ge nyangkana teh kitu we. Bener we sanggeus aya kajadian kitu teh harita teh nepi ka isuk ge eueuh naon-naon deui. Atuh si bolot jongjo nyumput bari nungguan sobatna lilir. Para wargi sadaya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Kocapkeun wanci meletek sarangenge. Panon poe di tebeh wetan harita teh wancina meletek. Suhro kakara sadar bareng jeung hulu angen oge teu karasa nyeri deui. Malah awakna seperti anu ngahampangan. Memang para wargi sadaya ilmu nu dipibana ku manehna kacida luhurna oge. Manehna bisa ngubaran dirina ku jalan manehanana mepet panca indra anu 5. Para mitra anu mulia memang luar biasa pikeun harita teh nyaeta si Suhro anu ngoning para wargi manehanana mepet panca indra anu 5. Atuh para wargi sadaya manehna nutup sing sakur ka indra-indra eta maksud nama hayang ceng manehanana ngubarana sing sakur tatu-tatu nutup miba dina abadana. Memang manehna nutup panca indra diantarana para wargi nutup mata jeung ningalna atuh nutup ceuli jeung dengena nutup cenah irung jeung angseuna para wargi. Nutup rasa cenah para wargi jeung nutupi pikiran eta kabeh ditutup ku manehanana nepi ka eueuh anu karasa ku dirina. Eueuh nu karasa lir ibarat anu keur ngimpi bae, lir ibarat nu keur sare cenah para wargi sagala katutup. Nu matak harita barang beraya panon Suhro beunta. Katara beungeutna ngandung kaheran, ari kaheran naha manehna bet geus pindah kadinya. Tuluy manehna tatanya ka baturna nu ngaran si bolot teh. Geuning geus aya di dieu ieu teh. Aya bahaya naon ya bolot? Atuh para wargi barang babaturanana nu katelah Suhro nanyakeun. Ka si bolot teu loba catur, teu talangke barabat we. Harita ku si bolot dicaritakeun, ti mimitina imeut kabeh taya nu kaliwat. Sanggeus ngarenghap atuh para mitra sadaya tuluy. Si bolot ge tuluy nyarita deui. Tah kitu puguh kajadianna teh. Di mimiti harita teh rumata ku dewek ilaing disalametkeun. Lamun teu disalametkeun teh eta saung wah cilaka euy. Maneh pasti nepi kana titis tulisna.
lantaran pasti teringetna dicacak di walang-walang disiksik di kunyit-kunyit. Tah, sedeng dewek boga hiji tanggung jawab ka ilaing pikeun nyametkeun ilaing. Tak kitu nu matak oge euy Suhro. Jadi kajadian nu tumiba teh waktu maneh mepet panca indra anu 5. Kitu di antarana. Ngan nya kitu teh we dewek ge harita barang geus kajadian kitu mah dewek boga pikiran. Manehna mancing-mancing ka urang. Lantaran manehna nyaho ieu di daerah ieu pasti aya jalma anu jadi sabab bedog tinggalin di saung. Ngan kulantaran ti peuting jeung ieu tempat rada lega jadi manehna ge mikir-mikir lamun rek ngasrak ieu patempatan. Mumatak manehna nipu seolah-olah aya nu dirogahala di saung. Ngan dewek teu kaluar-luar euy. Kitu nu matak oge. Para wargi anu mulia ngadengekeun caritaan babaturanana. Harita ge atuh Suhro tuluy ngarenghap bari ngomong. Syukur euy bolot, si laing geus nyalametkeun jiwa dewek atuh. Kuayana kitu dewek tarima kahutangan budi ku ilaing euy bolot. Keun wae na ha. Da geus biasana euy. Da biasana ari jeung sobat mah kudu silih tulungan atuh. Rek jeung saha deui urang payeuk-yeuk leungeun paantai-antai tangan. Silih tulungan ai lain jeung papada sobat. Nu matak kitu tah tugas dewek tadi. Nyalametkeun ilaingnya ge terus terang. Eta di antara urang minangka sobat. Nya hiji waktu tang tu dewek ge bakal disalametkeun ku ilaing. Lamun aya hal-hal nu teu bisa katungkulan ku dewek. Tah kitu we. Rek jeung saha deui urang paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan. Lamun lain jeung urang pada urang. Tah nu matak kitu euy. Jadi perkara eta mah geus lah. Tong loba ting jadi pikiran. Tema si bolot seuri para mitra netep beungeut sobatna. Harita babaturanna anu katelah si Suhro nyarita deui. Memang bener euy kitu euy. Tapi keukeuh dewek rumasa geus remen kaheseun ku si laing euy. Geus remen ngahesekeun ka ilaing euy. Suhro malik neuteup. Cek dewek ge. Ulah boga pikiran kitu euy Suhro. Pokona mah kapan sosobatan urang teh dibubudak sia. Jadi dewek ka ilaing teh geus asa dulur we euy. Sawajarna we urang silih belaan antara urang jeung urang atuh. Tak kitu nu matak oge. Jadi ceuk deweke tadi disebutkeun urang silih belaan we di antara urang jeung urang. Para mitra pamiarsa kacidahadena jalma silih tulungan. Model harita si bolot jeung si Suhro bener-bener silih tulungan. Aya paribasa paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan. Ngan hanya kawe para mitra, manehna silih tulungan teh dina jalan goreng nyaeta boga tujuanana anu memang tujuanana ngalangar aturan anu geus aya. Aturan-aturan nu dikaluarkeun boh ceuk agama tur dari gama kumanehna mah para wargi sadaya justru eta nu dilanggarna. Pagawean ngan babadog rarampog ngabegal jeung sajabana. Nganiaya deungeun-deungeun coba lamun silih tulungan dina jalan hade. Kacida pisan nikmatna hirup. Model cenah rempug jukung babarengan. Paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan dina nyieun masjid utamana. Nyieun tempat ibadah utamana para mitra. Atuh cenah para wargi sadaya paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan dina urusan nyieun jalan contona. Kacida pisan hadena. Jeung deui silih tulungan atuh dina aya paribasa cenah nu caang nganang ngoboran kanu poe. Anu para mitra sadaya anu aya nulungana kanu anu teu aya. Jeung deui para wargi sadaya hartina mah silih tulungan di dieu teh nyaeta silih bantu dina sagala-galana. Tadi disebatkeun para wargi urusan silih tulungan ieu kacidahadena. Ngan hanya kawe tumbimana kasih Suhro jeung kasih bolot mah manehna silih tulungan teh pikeun nanjeurkeun nyaeta kadoliman. Padahal nu dolim ieu teh kudu diberantas. Lantaran tugas urang atuh para mitra sadaya. Tugas urang nu aya di alam dunya ieu kudu ngalaksanakeun amar ma'ruf nahi mungkar. Model harita sabada si bolot nyarita teh, sabada si Suhro nyarita, harita ge para mitra sadaya
tuluy si bolot nyarita deui. Cek dewek ge. Ulah boga pikiran kitu Suhro. Dewek ke nulung teh es tuning bener-bener nulung ka Ilaing. Syukur atulah. Ilaing boga pikiran gitu mah. Dewek ke ngarasa reueus boga balan cara Ilaing nyaan urang kudu tulung tinulungan. Lantaran lamun urang bener rempung jukung babarengan, pagawean nu berat ge bisa dilaksanakeun Tema Suhro tuluy cengkat rek mariksa kaayaan sakuriling bungking eta patempatan. Aman siga namanya mah si bolot bari jung nangtung terus ngepruk-ngepruk ci ibun anu masihan keneh kana bajuna. Aman ju urang mariksa deui saung urut anu aduh-aduhan deh cek Ilaing teh mah. Ayo atuh. Tema si bolot bari tuluy harita teh nuturkeun sobat. Awas Suhro ulah sologoto teuing bising aya jelema keneh. Pokona mah urang kudu bener-bener. Panal cek si Abah ge urang kudu carincing page kancing saringset page cawat cenah tak kitu mah tak oge. Jadi urang teh kudu bener-bener hati-hati dina sagala-galana pang-pang nama bising aya picilakaeun. Tak kitu teu salah kabeh geuninganan guru urang ge. Aya kalana we bener dina ngomongna. Tah lamun urang kurang-kurang nataliti henteu carincing page kancing atau saringset page iket urang bari cilaka. Nu mata katalitian ieu kudu dipibanda ku urang. Da jelema anu taliti mah rek cilakana ge rada hese tanu matak ge. Kitu ceuk si bolot bari noel ka sobatna. Dah keun bae da beurang ieu. Sanajan kudu adu hareupan ge teu naon Dewek moal mun urusasiku moal ngejat satunyang beas. Pikeun dewek mah kari kumaha brehna we. Hirup neut pae hostel bobodohan Hanya kitu ai we hayang hirup tuluy dewek ge. Lantaran nya kitu teh we inget ai kanu di lembur mah dewek teh kanu di imah. Tak kitu nganya kitu teh we ek balik teh can boga bekal. Nu mata urang kudu bekalan neangan rampogeun Tak kitu tak tage. Harita para mitra sadaya si Suhro bari kajeleng luncat katongoh miheulaan asup ka saung. Si bolot mah teu ngomong anggur manehanana nurutan sobatna hanjat ka palebah saung teh. Bolot, tuluy ku si laing ieu. Aya getih mending wayang ngabaya-bah ieu. Temal para mitra sadaya atemal harita teh Suhro bari nunjuk kana bale-bale. Aduh. Tapak anu nyiksa beureun Wah, nyaan. Tapak anu nyiksa mana kitu oge. Mana kitu bener tadi peuting aduh-aduhan teh jalema keur disiksa. Boroku dewek disangka eta teh pitapak. Sangka dewek keluar geus kitu urang tuluy ditewak. Tapi geuninganan barang disidik-sidik aya urut getih nu ngabaya-bah kieu mah geus pasti we. Aya jelema disiksa bari dikadekan. Tema si bolot bari alak ili. Harita para mitra sadaya kalawan teu dihaja panonna neuteub kana hiji barang di kolong bale. Keke lain siga perah bedog bari tuluy para mitra sadaya harita teh. Aku si bolot dipariksa sakalian dicokot eta anu katingali siga-siga perah bedog teh. Kumanehna dialak ilik taliti tur ati-ati pisan. Para wargi sadaya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Sakumaha nu kauninga kalawan teu dihaja harita teh. Manehna ningali perah bedog teh. Tuluy ku si harita teh ku si bolot dipariksa sakalian dicokot. Aya naon ceuk Suhro ngareret ka palebah si bolot anu keur dongko. Bedog bedog. Tema si bolot para mitra bari ngilikan pakarang teh. Barang ret katempoeun harita teh para mitra ku si Suhro meni ngajenghok siga anu kaget sarta kukulutus di jero hatena. Jadol deh aing kurang taliti bedog harapan aing teh kapanggih tah
kapan si bolot aduh ya aing rugi ya tiba heula aing nganuan hayang boga bedog si gelap teh kari-kari kapangi ku si bolot nyaan aing padahal aing jauh-jauh di jugjug anggang-anggang di teang nepungan ka padepokan panyingkiran aing hayang mibana bedog si gelap kari-kari eta tanda-tanda nunjukeun yen bedog si gelap ayeuna keur dicekel ku si bolot aing nu rugi nyaan aduh aya we aing mah para mitra anu mulia naon sababna Pangna Suhro ngarasa sirik ari sababna si horeng si mana horeng bedog anu kapangi ku si bolot teh para wargi sadaya nyaeta anu disebut pusaka si gelap teh bedog si gelap teh tinggalin harita teh anu dibawa ku Rahmi waktu harita Mahmi keur mamangkus Sutamanggala nyaeta tadi isuk-isuk dasar gempeur nyaeta sieun kapergo teh ku jawara-jawara urang panyingkiran nya tinggalin di dinya ayeuna kapanggihna teh ku si bolot padahal Pangna Suhro manehna datang ka lembur panyingkiran oge hayang mibana eta bedog nyaeta minangka titinggal ti Mama Suhud lantaran bedog eta cenah para mitra khasiatna luar biasa maunatna gede pisan di mana hiji jawara nyekel eta bedog kangtu cenah kapercayaan dirina leuwih kuat mencek zaman ayeuna lebih pede cenah aduh ieu mah lebih pede cenah para wargi aduh mangga urang teraskeun dongengna nu judulna nyata Jawara Batu Karang kumaha terasna para wargi ieu dongeng nu judulna nyaeta Jawara Batu Karang mangga urang lajengkeun kocapkeun para mitra sadaya harita teh atuh barang ningali eta bedog pikeun si Suhro tuluy nyarita harita teh ka si bolot waktosna se